Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kersaning Gusti urang dina minggu ieu amprok deui sakumaha biasa ngalaksanakeun tugas mulia yakni thalabul ilmi dina mingguan nu salila ieu libur 4 minggu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang asana libur kegiatan aya ge nu nanyakeun hanjakal tukang dagang doang. Aduh cenah ieu prai nu teu dagang biasa bae. Tapi teu kitu aya anu memang hayang ngaji bae. Teu ngaji teh teu betah. Ku sebab jelemana meureunan pagawean. Dagang teu boga modal. Haju weureunan geus kolot. Ka mamana hararese duit teu boga. Ni ngaji cek. Ngaji teh pelampiasan. Oh masalah sih daripada ke puncak pelampiasan mah ni ngaji. Malah mah tas ngaji ge teu balik. Lohor asa ngaji teu balik we. Datang ke pemajikan ge leungit teu. Oh ieu ngaji pohara amat cek. Batur mah geus baralik nyana mah getol amat jeung saha ngajina. Tah sakali deui alhamdulillah sabada perjalanan ibadah haji di awal berangkat tepikeun ka balik teu aya halangan naon. Salamet tur sararehat bahkan timbangan awak nambah lalintu ngadahan daging onta meureun di ditu jan. Nilah kuloba kegiatan di ditu beurang penting kegiatanana eueuh deui walti ka masjid we. Toaf teh sajam asana angel. Sajam toaf teh mun dihandap mun rada deukeut kurang. Mun di luhur sajam setengah atau mungkin mun lalaunan 2 jam. Dihandap toaf sajam waduh cenah jagana angel. Toaf di pasar mah jam 7 datang ke jam 11 sakeureung mah perasaan. 7 8 9 10 4 jam. Teu anggeus toaf di pasar. Can kabeli kabeh isukna toaf deui. Isukna toaf deui. Salila di Mekah lobaan toaf di pasar. Batur tapi tama kurang ditu. Kula mah milu doang. Ya Allah ya Rabb. Jadi beda teh ya resep. Ai di Baitullah mah teu resep, ai di pasar mah resep. Jadi ku resep mah moal aya ngeluh, moal aya capek ku resep mah. Jelema main catur ti magrib datang ka subuh teu tunduh ku sebab resep. Coba baca Quran. Paeh di dinya sana. Digotong bisa. Sebab teu resep. Tapi dibalikin aya jelema resep baca Quran ti magrib datang ka subuh atuh masalah. Nyana teu resep main gapleh atawa catur atuh teu betah. Jadi kumaha karesep. Aya jelema nu resep toaf deui beres toaf deui teu capek lantaran resep didinya ruhna. Dibere toaf di pasar teresep sebab nyana tersepen karena barang-barang dunia.
ieu ge urang ngaji tah di jam 8 eureun jam 10 nu resep ngaji mah kurang. Pan aya nu resep ngaji mah neuleuan jembe nyinggung kiai. Angel atuh kiai eureun demo nyana. Tak kumaha karesep-karesepna. Urang jeung awewe pamajikan urang betah jeung awe lantaran bogoh jeung kabogoh atawa jeung pamajikan. Atuh ngobrol jeung pamajikan ti isu kabeurang betah. Tapi urang boga pamajikan urang teu bogoh ka pamajikan. Atuh kos urang ngarendeng jeung kebo. Itu teu betah. Teu jeung kebo urang teu betah piteuk belu aya pan. Teu betah. Aya keur carita ka betah. Maksudna dongeng kitu teh naon? Ragap diri urang betahna di mana? Mun cicing di masjid sabaraha jam betahna, mun cicing di hareupeun TV sabaraha jam betah. Betahan mana? Jang ngukur pangkat urang teu kudu ku batur ku urang we ukur. Jaing aya di hareupeun TV mati isu kabeurang teh betah. Kunaon aya di masjid mah sakumaha aya pakuan. Sakumaha aya paku, masyaallah. Aya naon geus ukur ku urang. Kitu keneh babacaan kunaon aya maca Quran mah teu betah, maca sholawat mah teu betah tunduh. Kunaon ari WA-an. Nya aki-aki goblok. Kuat rohna didinya mun paeh neraka eta. Ulah sok nyeleuk ka dia tuh biasa bae sih. Masyaallah, kan bangun nyahoeun teh kitu teh. Tah, roh urang di mana ukur nya geus kolot urang. Betahna di mana? Nu dibabawa teh ku batur teh tasbih. Ieu mah nu dibabawa teh tipileutik. Lain HP tipileutik. Dibabawa ka wawara. Roh urang di dinya aya. Masyaallah. Tafakuran ku urang geura aya naon di diri urang. Sok aya nu can betaheun ngaji, aya naon ieu aing awak aing teu betaheun amat ngaji. Coba tanyakeun ka awak urang, aya naon sih di diri urang tika ngaji teu betah. Nyaritakeun hukum-hukum Allah sedengkeun urang deuk balik ka Allah. Urang asal nanti Allah diurusan ku Allah, hirupna ge nu Allah, boga daya jeung upaya ti Allah. Kuari urang ngajauhan Allah. Sedangkan urang bakal balik ke Allah. Tanya awak urang sia goblok awak kunaon teu betaheun amat lamun nyaritakeun kredit haram teh aman hiji hayang dihalal-halal tolol amat sih goblok si awak. Ini goblok-goblok ge pan motor dipake ngaji teh nang kredit teh. Kubahat. Ya Allah, goblok si awak. Goblok-goblok urang ulah ku batur. Ku urang goblok si awak, tolol si awak, kadengen ku anak ci abah jadi kieu. Abah jadi kieu ku hari kurang obat masalah ya. Horegadan hebat cak anak teh hebat ke horeg cak sara mah bagus gak goblok-goblok diri. Tolol si awak salat mah buru-buru inget ka dahar ai keur dahar tilok inget ka salat goblok si awak. Gitu-gitu kurang tah awak urang tah. Masyaallah, masyaallah. Nah, dibulak dibalik abeh urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala berangkat ka Madinah heula. 8 poe di Madinah komplit. Alhamdulillah sejuk tentrem. Bersanding jing khairul khalaik, jing afdalul makhlukat, orang asa aya di gigirinana. Masya Allah.
asa bareng jeung Kangjeng asa aya digigireun nikmat perasa anu Kangjeng teh boga syafaat bakal nulungan jaga di akhirat manzar gobri ba'da wafati saha jelema nu datang ka kuburan kaula sabada wafat kaula wajabat syafaati wajib bakal menang syafaat kaula beuh urang aya di nagara Kangjeng indah salat intikaf maca shalawat mantep beres di Madinah terus ke Mekah ngalaksanakeun ibadah haji ihram wukuf Muzdalifah Mina selesai haji langsung ke pelataran haram didinyalah selama 10 hari jadi jumlah 30 poe di Madinah 8 laksanakeun haji di Mina 10 hari transit kemudian di pelataran haram di Zamzam 10 hari pula dipapagu puluhan bahkan ratusan manusia di antara nu mapag atuh keluarga boro-boro nu di dieu sono nu di jauh ge mapag di antarana eta nu di Jogja mapag ngendong malah di dieu panggih beuting ngobrol di masjid dahar bareng isuk-isuk pamit nyana perbo ngobrol deui sakedeung tanda-tanda baliklah ke Jogja terus Kemis malam Jumat masih yasinan keneh jeung santri 1:30 karasa sesek dibawa ke dokter lempang masalah jadeukeut terus diimpus isuk-isuk sehat biasa nyarap ngobrol tapi nyana yang balik geus kenyeri cek dokter cek heula bagus cek dokter ya tunggu pemulihan akhirnya menurut dokter ya nanti setelah pulih boleh pulang geus hampir menang pulang kira ya kalau belum kasih pulang istirahat sare lep sare teu hudang-hudang terus tangka jam 3 Jumat ninggal nah iyalah umur jadi minantu abah anu kadua kahiji Haji Sofwan ninggalkeun nu kadua ieu Haji Muhadi Zainuddin LC keluaran Madinah nyen pondok pesantren termodern di Indonesia pertama sebab santrina nya nama mahasiswa hungkul teu narima bangsa di luar mahasiswa pondok pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin jadi nu sekolah di UII di UGM di macam-macam universitas tah nyantri di dieu dengan harapan kelak ketika jadi pejabat jadi bupati jadi gubernur nyana bisa mawas diri loba geus muridna anu jaradi pejabat di antara nu geus jadi bupati alhamdulillah berbeda. Nah, etalah harapan anak. Tak kamari maut dengan sekitar umur 66 tahun. Nah, maut eta mapag heula. Manta kurang bacakeun Fatihah khusus yang pun adi di Jogja Kiai Haji Muhadi Zainuddin. Mudah-mudahan diterima iman Islamna. Dihampura sakabeh dosana
segala rupa kahadeanana diterima ku Gusti Allah, caangkeun dilegakeun kuburanana, diberi kanikmatan kubur bi barakati Ummil Quran. Al-Fatihah.